Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra sadaya, dina danget ieu Capruk Radionet bade ngadugikeun, bade nyangakeun, bade bidangkeun nyaeta hiji cariyos Sunda, cariyos nyambung atanapi carnyam anu kenging tina grup WA karya Ceuningsih, judulna Neng Sarah, bagian kahiji. Mangga urang kawitan. Saminggu memeh lebaran geus dibere cuti kudunungan. Kuring tatahar rek kalembur, rek ngajaran jalan darat, hayang nyaho kumaha rasana numpak bus ka Jawa ti Sumatera. Tiket online geus dipesen. Alhamdulillah, kabagean bus nupang alusna eksekutif bubuhan di ongkosan kuno boga proyek di Pekanbaru. Nu di lembur geus dihibaran, yen bakal nepi 3 poe memeh takbiran sabab mun lancar di jalan 3 poe karek nepi ka Merak. Jep, kadep tarapti babawaan, ulah aya nu tinggaleun. Ceuk Inung basab video call. Siap mah, kuring imut geus sono nataku kanu di lembur. Pangpangna ka Elis pi pamajikaneun. Panggih ukur dina WA geus 1 taun teu apel. Kang Cecep, sabaraha dinten di lembur? Ceunah basa harita nelepon. Sabulan, lumayan lila. Wareg pokona mah keur sosonoan. Tembal kuring dibarungku greget hayang buru-buru panggih. Mun segeus dihalalkeun, rek dibawa ka Pekanbaru. Sina dagang di proyek tempat kuring digawe. Heug jauh ka kota, pangdekeutna teh ka Bukit Tinggi. Eta ge setengah poe ka karanepi mun pareng balanja keur kaperluan sapopoe. Gawe di proyek penambangan batu, ngolah batu tina sagede imah nepi ka jadi batu sepit. Kabeneran kuring mandorna, kabeh pagawe digrep kuring urang Jawa. Lolobana ti Sumedang batur salembur wungkul. Sagrep aya tujuhan, beda pacabakan. Aya anu kana mesin, bagian dapur jeung pagawe administrasina. Cep, kumaha teh air? Wahyu babaturan gawe nu bagian mesin. Kalemang, THR 2 bulan gaji pokona mah. Ngan engke balik deui ka dieu moal diongkosan. Wayahna sesakeun keur ongkos ulah dibeakeun. Tembal kuring bari nyatet ngaran pagawe. Cep, uing mah rek kana kapal ngapung ah. Hayang buru-buru nepi ka lembur. Sono ka pamajikan. Geus ngagayot ye. Ucup nyengir. Bek ian maneh mah. Nanang nyakakak. Sarua deuh ah. Ari geus sosonoan teh. Kudu nyalingkar ka pipir. Umar jebi sarua jeung kuring manehna mah can ngalaki rabi deui. Ngaduda geus rek 5 taun. Budakna hiji diurus ku lanceukna di lembur. Ye, wayahna kabeh kana beus. Uing geus pesen anu eksekutif. Ari lilana mah sarua. Ngan ngeunah di jalan, teu kudu mikiran keur dahar. Cekuring rada asa-asa rek balaka. Sabab lolobana hayang kana kapal udara. Kaciri loba nu hareneg. Ari geus da kumaha? Kudu nungan ditangtukeun, kudu naik naon-naonna mun kalebur. Nu digarawe geus tatahar, babawaan geus diargokeun ti heula kalembur. Mulang ngali gincing, gaji jeung THR ditransfer, mawa salin ukur 2 setel. Sapoe samemeh indit di terminal Pekanbaru ka Palabuhan Bakauheni, Lampung. Kabeh pagawe beberes bedeng. Parabot gawe disimpen tarapti. Mesin dipariksa, kaasup alat-alat dapur. Bisi aya nu maok. Pangalaman baheula,
tos ti lembur teh ngadon boborot meuli parabot dala leungitan. Ayo, siap. Bismillah, cuang ka lembur poe ieu. Mugia salamet di jalannya. Taya halangan harungan, sehat jeung lancar segala rupana. Ceuk Wahyu anu dipikolot. Amin, amin, amin. Kade urut tinggalin. Kuring rada tereret kasap kabeh pagawe. Mang Bahyu. Aya Ucup. Umar. Nanang mana nang? Tadi Beni sarayanya. Kuring absen nataan ngaran pagawe. Aya kabeh cep aya. Tembal Wahyu. Naik bus alus di jerona ngareunaheun. Aya WC, karaokean, asa di jero hotel. Make jeung disadiaan kasur leutik bisi rek nyahunjar meureun. Geus dariuk merenah kari nungguan indit. Si bus teu pati loba jiga bus biasa. Cenah mah ongkosna 1 juta saurangna. Nya meujeuh we. Rek deukeut ka lebaran mah sok naraek ongkos kendaraan teh. Komo mun ngapung nepi ka 2 jutaan sabalikna. Teu lila bus mimiti kaeusian. Geus kabeh kursi pinuh. Supirna mimiti ngabejaan yen bus rek indit. Perhatian para penumpang, sebentar lagi kita berangkat. Mohon berdoa untuk keselamatan bersama ya. Cenah penumpang ngadarua bari jeung memener diuk sewang-sewangan di bebenah digegenah ngarah tumaninah. Teu lila bus maju lalaunan ninggalkeun terminal Pekanbaru. Kuring lelenggutan lantaran bus majuna laun pisan. Asa arateul hayang tereh nepi. Mun seug bisa nyupiran mah rek dilumpatkeun jiga elep di Jawa. Teuing meureun nu diutamakeunana kasalametan da jalan lintas Sumatera teh kaasup jalan nu berat jeung rarumpil sanajan alus jalana. Ngan palebah ngaliwat kaleuweung mah sok rada ngebut bisi kapoekan heug mogok bakal jadi mamala. Jauh ti bengkel, jalan sepi, jeung pang-pang namah loba keneh sato galak. Masang headset bari ngadengekeun lagu dina HP, suku nyahunjar bari disimbutan. Panon karasa rada cepol, tunuh jeung capek. Mas, aya nu netpakan kana tak-tak. Korejat kuring hudang. Headset dilaanan, red kanu nepak tak-tak. Wanoja gelis make tiung berem imut mata kareueut. Oh iya ya, ada apa ya? Ceuk kuring rada reuas oge. Kursi saya cenah bari nuduhkeun karcis. Aya nomoran nu sarua jeung nomor kursi anu didiukan ku kuring. Oh, saya juga di sini. Kuring teu eleh geleng ngaluarkeun karcis anu nomorna sarua jeung tempat diuk. Malihna kerung. Kok bisa ya? Ya udah, duduk aja. Kuring cengkat ngelehan rek pindah ka tukang. Asa era kudu diuk jeung manoja karek panggih. Jaba geulis deui. Manehna imut. Gek diuk gigireun bari rada ngiset saeutik. Antukna awak kuring jeung manehna paantel deukeut pisan. Rek sare jadi teu tunduh. Ngobrol ngaler ngidul. Geuning pituin Sukabumi ti Palabuhan Ratu cenah. Kuliah di Padang 1 tahun deui lulus. Ngaranna Sarah. Neng Sarah nyalira. Ceuk kuring nyaho teh Sukabumi mah ngomong teh ku basa Sunda. Sumohon Kang. Cenah bari ungeuk. Duh kataji pisan kulungguhna. Teu miheulaan ngomong mun teu dipiheulaan mah. Teu karasa bus istirahat di pom bensin. Dibere waktu saparapat jam pikeun penumpang nu rek barang beuli. Sabab sakedeung deui bakal ngaliwatan leuweung. Neng, bade lungsur. Kuring nepak leungeun Neng Sarah. Manehna gideug bari malikeun awak kanu kaca. Kuring surti
nyimbutan awakna ku simbut anu kuring. Cep, udah lah. Wahyu Noel. Sok man, ada baru rek tarurun? Kuring nanya ke Wahyu. Yo, ya Erik atuh. Hayangan udud sarua. Wahyu ungeuk laju turun tina beus dituturkeun ku nulian. Kuring ngerasa aneh, nah teu narempoeun kitu mun kuring diuk jeung wanu jagelis. Nah hare-hare biasa nage kanyakoan jeung manoja sejen sok pada ngagonyak. Gancang milu turun bari ngalieurkeun Neng Sarah nu keur tibra. Eta bagian kahiji tos reng se para mitra sadaya. Cag heula dongeng Neng Sarah bagian kahiji karya Ceningsih anu beredar dina grup WA. Hapunten kena segala rupi kakirangan sareng kalepatan. Oge anu dipundut pamugi ieu pidangan dongeng Sunda tiasa aya sakedikna ngahibur ka para mirsa sadaya. Sasiereun sabeunjeureun ngiring ngamumule seni Sunda tina karya sastra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manco teras dina konten salajengna ti Capruk Radionet. Permios.